wabarakatuh pamirsa. Anjeun saksian breaking news Warta Sunda TV sareng abdi Iza Nisyedahaya. Lumangsung kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat, 8 jalmi nilar sarta 11 jalmi tatu. Nurutkeun informasi ti Polresta Bogor, kacilakaan lumangsung dina Salasa wengi kira-kira jam 11.30 wengi waktu Indonesia Barat. Ngalibatkeun sajumlah kendaraan lumasar informasi anu ditampa ti Polresta Bogor, 8 jalmi nilar sarta 11 jalmi tatu dina kacilakaan ieu. Kacilakaan ieu disangka kusabab remblong dina truk pangangkut cai mineral. Rebo Janari, polisi ngalakukeun olah TKP gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Puing-puing beton ti gerbang tol katembong ancur sarta ambacak. Oge kalawan galon cai mineral ti truk pangangkut anu nabrak sababaraha kendaraan di hareupeunana. Gerbang tol Ciawi, kecelakaan. Tempat kecelakaan. Truk remblong. Gerbang tol Liana terus dibuka. Nggak tahu korbannya ada berapa. Dengan polisi namun petugas di jasa marga atas anjing di lokasi. Ieu gambaran visualna. Katembong sajumlah kendaraan nuju ngantri sarta nuju ngalakukeun transaksi di gerbang tol Ciawi 2. Truk nu bermuatan galon cai mineral melaju ti arah Sukabumi Bogor, Jawa Barat ke arah Jakarta. Truk ngalaman remblong, dugi ical kendali sarta nabrak sajumlah kendaraan di gerbang tol. Genep kendaraan ngalaman karuksakan, 3 diantarana kabeulem. Jabi gerbang tol tempat kecelakaan, gerbang tol Liana atos dibuka kanggo umum. Dengan polisi, nanging petugas di jasa marga oge atos anjog di lokasi. Pemirsa, mung sakitu Warta Sunda nu didugikeun, simkuring Iza Nisyedahaya tim redaksi Warta Sunda TV pamit mundurkeun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.